Raksa Art Production. Mangat tersalan di Kalora Semar Badranaya. Ujang anak bapak cu. Deketin anak bapak. Omatulah sempaka puguyona teuing geuning ieu ayam anak saha Ka dieu Ujang. ayah make anak saha da Raksa puguh Art bapa makaran manggihan ujang ieu ayam budak ka dieu cu teu teuing anak ieu teh saha nu ti mana oge ka mana indung bapana ujang. Nah geuning bat maneh sosoranganan datang ka tumari ti saha ari maneh teh. Hilaku ama hilap deui ka putra panyeun teh putra Maya Suta. Teuh nya. Tak sage. Sanajan bapak ngaku bener ka dewek ge, Pak. Ari aya budak bukti mah, Pak, ya bukti, nu penting bukti. Budak disuruh ka bapak anu harti meureun bapak teh boga di pamajikan, mah tak urus bapak. Cing. Nyata lamun kitu mah Kakang Semar teh geus midua manah ka diri kula teuing teu aya kasatiaannya. Ai. Jangan gumujeng, Pak. Yang penting pan kenyataan. Coba bapak lebih kayak budak justru di bayangnya. Gimana, Pak? Mau mati-mati ayah hasil. Yang ini lamun ayah sini. Mau mati-mati budak justru lamun bapak teh boga pemajikan yang lain eta anak bapak sorangan. Itu orang mah ngomong. Naon sababna nepi ka lebah dinya tuduhan-tuduhan terhadap kepada bapak. Sabablah inilah yang dikatakan kenyataannya. Tuh. Pikir, naon sababna pernah harus. Iya. Ayo pikir Ujang Nyai. Di lebah dia lah mertelakeun kepada cek bapak tadi. Ya. Nah, hari lain teh ku tenung teuing deuleu make nuduh ka deweknya. Da aing teh lain nu burung, aing teh lain nu edan piraku. Alah, Pak. Aku eta kudu make era-era kitu sadareupeun mah. Bukti, Pak, bukti. Cing, Jang, saha ngaran maneh? Ngaran kuling Maya Suta. Saha? Maya Suta siak teh geuning tolek tapaingan ceulina butut. Goblok gua aing modar sia. Wani-wani sia. Lah sia make nempo cili aing. Sialan. Dan nya waktu baleto ge ceulina butut pangna teu boleh halus wae ceulina. Nya ti mana we jelema marek wirang mah. Aing mending ngeunaseri dah. Lain gitu nanyakeun ngaran ke eta budak si Aka maka dijawab corek majar teh ceulina butut paingan harus atuh Naon-naon ceulina butut masuk harus atuh dah eta si ceulina gerak lamun dikitu-kitu nu loba cayang mah kucrak cenah pancai dulu. Kasupan cai 70 pugu jiga susu. Anu rek di mana we mangih wirang mah Jajang Jai. Suka makan hate teh ngeunah. Lain ari Ujang teh anak saha coba terus terang ka mang ayeuna anak saha Putra anak lama semak. teh Pak coba tuduhkeun mana Bapak Ujang mana Iya itu
gening Kakang Semar bukti nyatanya ngaku kasampean bener anak kita mah teh putra Kakang Semar sorangan. Ayo mah minta diserahkeun mah. Ayo mah minta diserahkeun ayo mah. Hei, Kamarajongan kitu atuh. kitu pan lamun indung jadi rana mah dewek untung ini. Weok nu jadi untung. Dagang emak we dewek mah lumayan. Dagang yang lain itu. Kawan di mana we usaha mana babari duitna euy. Apalang hirup dewek mah dah. Oh. Aduh. Ingat saya karena celin. Wah. Anu ingat. Da budak ngomong latunung atuh da kasih aka. Celina butut. Dek sok harus. Kucrak. Pokoknya mangguna dek seri. Itu emak gegerenang wae. Naon cenah? Eta ingat tuh. Lain ujang teh di mana atuh nu bener? Kuling ti dieu. Putlana lama semang. Mangga ieu kersana laura Semar Badraya bingungan hate mangitungtung susah mana hataya sudana. Barang aningali hiji murang kali ngagaduhan jenengan Maya Suta lumampah katumariti. Mun sakomo nyatana ieu murang kali tengangkeun rama kaluar Semar Badraya bari teu ngarti sadaya pangeusip padepokan tumaritis. Lain Pak kumaha ieu teh piraku ari bapak kudu pasya jeung mama. Keulah lajang lajeng nyatana lurah Semar Badraya aningali ku panon batin mangwas padane kato. Mangwas ya pada neka atau natu merangnya lalu. Ujangan laki anak bapak kadariya kumpul ilahi halah kumpul jangan kumpul. Baik aku bapak macam syukur makan air. Gelis sukiragen bojo akang ulah rek salahnya panyangka sampean ka akang cu. Kadario ieu kadario. Mulia ujangan laki anak bapak kabalikan ieu budak. Najan bari jeung kamaneh ngakulan jeung ka indung maneh ngaku emak. An ka bapak jeung aku bapak muburu teu ditarima anak bapak jeung. Teh ka dieu ilaing bapak rek harewos deuleu ka mararaneh. Ka dieu ilaing asa tinggal. Mangga kulen Pak. Adi si deketul. Mohon mangga. Nyaon ka? Atuh si laing teh dulu. Nah, itu untung harewos belah dinya, da rempak belah dinya mah. Nu katuhu. Dah Asal kana ceuli sok seuri. Kuing inget ka budak tadi ngomongna ka si Ujang Maya Sutanya. Celina butut cenah. Jang anak bapak tadi udah wala. Bapak rek harewos ka maneh. Tah kitu jang. Tanya bapak, piraku aing kudu ngabohong dulu. Naon si wala? Bingung tuh ya dituliskan ya bisa macan tuh. Henteu. Ari harewos maing mah najis sudah. Sieun anapa kana irung mangganing moal leungit najan dirinso ge. Palang sakaka boga ceuli teh butut. Tong sok dikodek pisi harus. Aduh. Naon bagur di dieu jeung ama nya cu. Atul nuhun ama kakang ngacepot hayang ibak. Koing tampiling we koing ini. San wae. Mandian atuh Kang. Yan mandian naon. Adulur pan. Bolang sakkeun bapak kudu ngaku dari dieu aduh. Ya. Ini. Ayo atuh mani-mani lalapkeun ku aing meuli sakalian.
Oh, galak pisannya. Singan si eta disebutkeun celina butut teh dah. Ayo jeung Akang Cuyu jeung Kang Uyu. Yuk jeung si Gareng mah komo ulah pisan telenges. Si eta mah amakna men kerlep gede men lolep geus wae. Ayo amat. Oh, pegjang hayang naon nyarita ka lanceuk anjeun. Aya kahayang putla teh. Yang naon tuh deui? Maning geus naon geus hayang naon lah. Hayang kawin. Itu. Hayang teh nya. Ini teh hayang teh beda tinggi manusia nu biasa sia teh paling tampiling oge geus deh. Lain-lain. Aing kesel eta. Ieu bapak ya gara-gara na ieu. Mana ingin gede can dikawin. Aing geus gede can dikawinkeun sia deui karak polotot. Bal aing mah karak modongsong yang sayang kawin. Aing geus cetuk huis. Huis bijil ti ceuli, bijil ti irung, bijil ti bibir, bijil ti sirah. Can kawinkeun nepi ka ayeuna ilaeng deui nu karak meletek kitu. Kolot aing batan sia sapi Nya, di mana merek panggih nyeri majang iin aing mah mata ke mangaheureuyan kata budak telenges ngomongna Nah, kumaha cenah teh nyeresa teh? disebut sapi. Aduh si Aka poe yang diruksa teh. oh hayang ka saha kawin teh cu? Hayang ka saha bagur? Ka Kuntina Liblata ibuna Putla Panawa itu Piraku ngeran juragan abdi nu ari salirawa kedah nikah ka Sangsu Dewi Kuntina Librata. ajeun teuing kula bogok. Aing budak teh waing lelepkeun wae geura ieu. Ayo antul kakang Astra jingga pang nanyaankeun ka Kunti lamun teu daekeun moal dihilupan kabeh oge lek diala nyawana dieuleunkeun di kempesan. Wah sia kos nu nyawa nyaho lah. Ya ngomong sia gitulah. Boro-boro ku budak dewek terus jebrok belagu. Deui lain sakulan naon-can. Ulah gagabah paeh maneh Memangat tinekanan sapanajana Astra jingga perlaya sapada harita. ayo siap modar nama teh janganlah menghina kepada orang lain mah nantinya takut hancur lelemutan. Duh Itu gagabah nya Mang Jai nya. jelema mau wasok nemen-nemen teuing mere nyeri kagambang mah. Atuh. Tenang Aduh. Lain aden hirupan deui Asep. Peun bae yang sina modar da eta teu percayaan sakitu geus dibejaan ku aing. Mangga ieu kersana ditiup mastakana ku Raden Mayasuka atuh Astra jingga pulih dikajati pulang ka asalnya tadi. Aduh, jawala ampun dingnya, euy percaya dewek aing mah den lah, hari pentingnya bobodohan, euy karasain aku dewek lah. Nya rasana pae mah nya kitu teh rame di itu mah batan di dieu euy. Wah. Rame di itu mah. Gimana rame teh? Di itu di alam manehanana. Oh, pangus dewek bieu sakudung. Aya beca Wo, rupa-rupa ge tatabuhan aya lolobana golek. Gitu. Saat Aya saha mun nyaho beneran. Ye, anu ngas. Nya. Parupa. Rame we. Mesti bisa digambarkan ku carita we rame we pokona. Rame we. Kamera wae cepu kan tahu gitu mah. Oh nya soalna mana bari jeung di ku dewek disebutkeun itu ieu ge ari cek dewek rame cek maneh henteu. Dan aku bisa digambarkan ku dongeng. Ya lain sih calangap gitu. Baik. Aing ngasih gareng sekalian cicing nunutan. Sekalian nunutan juga berkat soek. Aduh aing nya hayu atuh aden upama kitu mah bapak kumaha. Oh, jak laksanakeun dulu. Ayo ayeuna urang ka nagara. Ayo ayeuna urang ka amarta. Urang nepungan sadaya para pangagung.
mangata kersana barang badam yang lumampahna satria malajang tengah satria pringgenani Gatut kaca wa Semar Badra ulah kaget ulah wa Badrana ya ini gambaran juragan abdi lingingeran kulit di mana salira paduka tiap kata nabi pada angkat ke mana dunungan abdi wa Semar Badrana ya dina dangepi salira panjenengan mugia teh janten benupang galih rengating mana ari marga wirehing kaula tinggal gempantnya da iya ama nu dipiwalang tadina mah manehna dipiwalang ngalah nyawa ama sabab kahayang nadolna hayang kawin ka kuntina liblata ali ayeuna Gatut kaca lek ditinggalkeun ku kabeh ajianana nah abad makanya nyahoanana hidap cu wa leres panganika wa telepat naon abdi lisankeun kumarang kali nambe nyata kejadian ka diri kaula laras kulan nyata kitu wa cek aing ge entong kudu make kepercaya masih celi butuh Jadi hati rek nyeriana terek henteu aing mah jage paseal ngarep paseal jeung mah hade hayang nyaho gitu tah jeung saha yang si celi butuh ya jawala wa lantaran kaing kajian teuing hayo paseal ge jadi nah hambat nemen-nemen teuing da tiba heula ge tematak jadi rame ieu aya maneh teh ul ilah eta si dawala tematak jadi rame cenah aya dewek lawora ting dunya dewek mah bisa kiamat dewek nu disebut bodor teh pan dewek nu disebut bodor ampun teuing wa ulan terang kita sing hati-hati sing taliti sing talal bijaksana bahaya nu bakal tumiba nyata ka Semar Badra ya ari sabab wai kudrona ngabogaan karep di mana renengan papanganten sareng kersa jeung eyang Kunti naliberata hayang diarak-arak ku mastaka Semar Badra ya kulantaran kitu mangke ya mangetak kersana lumampahna nyatana ieu satria malajang tengah Katut sadaya para panakawan sadaya nu kasonong di padepokan sejak miang kaamartan nepangan Pandawa sadaya
muda nu tunggal coreng mah kirasana reti berkamanakeun ulah di baledoga sanes karateus biasa nyanggakeun mamang jai uluk nyanggakeun mah deka bodohan nyusruk di mandiri hanya cibang ciberem ulang nyusruk diri dunungan eta deka kaya anak dengan Raksaan Production. lawan sepregan daria upayat mah upayat gantun mana tukang gamang kemarin satya bat luas mah keningan bat luas mah ngantun keun abdi siap tabung sabaraha elodina di kamasan elodina di kamasan pasir jalana kasinga pernah mangjainya coba turuan merikir karena jalan sampurna kalemang abdi kalemang kajadagiri kagemang abdi kagemang di kalangan naon sing lama seperti lawon ulabon batekan awon deranya neng aamnya digeneng mah ku akon Bang Ruslam pananya tanah lur Semar Badranaya anang isa tenging marga satria malajang tengah Gatut kaca unjuk kuning wa Semar Badranaya sanya tanah kaula tadi piwarang ngalak nyawa sampean nanging naon pihar ieunaana lamun bae kaula ngalak nyawa wa Semar Badranaya mun sakomuk nyata ayeuna wa Semar Badranaya kaanjikan ku bocah sakti anu yakin moal aya anu kieu nanging dina danget ieu kedah kumaha atuh pisayeunana sakan kaula salamet ku paman Arjuna tengah jadi sakara-kara nu tumibakan deui kaula sawios engke kumaya suta dipangdamekeun lama semal anu palsu ai eta geuning aya kasangeman gamparan juragan abdi mangga atuh cu lajeng nyata namaya suta ngadamel lurah Semar Badranaya mamalihan anu dicanak ku satria Malajang Tengah satria pengenani Gatut Kaca bagja tinemanan maya suta wa Badranaya pamit konur pulang ka Jawa
Ayo ujang urang lumampah cu. Sering-sering ku penyakit pikiran mah nu dipikirin. Bangus lampahipun bangga urang kocap gede salbeting kedaton amarta. Sadayana para tamu parantos hadir. Panganten pamagat parantos sayagi parantos sumpingnya tenawi kudrona keing dangdos. Sadayana para uleman maksa datang ke negara Amarta. Aduh, ngerasa gede baca Ramadan. Bahala mah kawin dari dongeng-dongeng gitu. Ayeuna mah di Kembangan. Aduh, tinggal tumpak kuda rengong. Calik kamu saya na calik kupingkeun hiburan. Tangkal dijengkan tapang si huring mah dadak jangkringan. Mun lamin tepat-tepang sekinis mah nyaman. Kamana neng Ija? Balas cari apa? Apa mandi? Anu mani. Mapan apa nama keninganan datang mandi. Pikirkan sedang muyung tu kenal kayaknya nyerian seringan. Sritinon ingapa sewakan busana manekawan. Sritinon ingapa sewakan busana manekawarna sebaka puspitang iya putian. Mangga ieu sadaya para tamu sami kumpul di salbeting balairung. Sami hempak berbayar sakasonong di salbeting nagara wirahing dina dangati. We kudrona ing pertapan sokalima parantos nganggo raksukan panganten anu bade renengan sareng Sang Sudewi Kunti Nalibrata. Nah. Suka teuing Ramadalem anu dina waktu ieu ari sabab. Tareh laksana cipta ning ati kanu geulis Kunti Nalibrata. Nuhun agung nuhun kasadaya para tamu anu parantos sumping. Adieu nanganana entong dipasikeun ka sasaha ka Ramadalem langsung. Amplopna ka Ramadalem. Ka panganten pamageut. Asep Jalu kaula nun kula Rama. Kamana ari panganten istri tuang ibu. Lan bae tong era-era najan bari jeung kolot ke di Kembangan kajon kitu. Lantaran ieu teh laksana jodoh pakokolot. Ayo ka dieu kitu kagancangan buru-buru. Perak gitu. Etang-etang kawin neng perak.